Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dilahirkan di Makassar dina 12 Januari 1630 hiji. Sultan Hasanuddin lahir di pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Goa ke-15 jeung Isabe Tomo Lakuntu. Selain dikenal ku sosok cerdas, Sultan Hasanuddin oge pinter dagang. Kusebab eta, Sultan Hasanuddin boga jaringan dagang anu alus hingga ka Makassar, bahkan jeung urang asing. Hasanuddin letih mendapatkan atikan keagamaan di Masjid Bantoala. Saprak budak letik Hasanuddin mindeng diondang ku bapana pikeun hadir ka rapat penting dengan harapan nyerap ilmu diplomasi jeung strategi perang. Dina umur 21 tahun, Hasanuddin ditugaskan posisi urusan pertahanan Goa. Aya dua versi anu ngejelaskan iraha Hasanuddin dijadikan raja, nyaeta dina umur 24 1655 atawa 22 tahun 1653. Paduli bedana tahun, Sultan Malikus Said geus nyieun wasiat karajaanna diteruskan ku Hasanuddin. Selain ti bapana, Hasanuddin mendapatkan bimbingan ngeunaan pamarentah ngaliwatan Mangku Bumi Kesultanan Goa kareng Patinggaluang. Hasanuddin oge guru Arung Palaka, salah sahiji Sultan Bon nu bakal gawe jeung Walanda ngagulingkeun Kasultanan Goa. Dina pertengahan abad ke-17, VOC nyoba memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku saat sukses ngayakeun itungan dengan Spanyol jeung Portugis. VOC maksa rakyat negara ngajual dina harga nu diatur ku VOC. Jadi Sultan Hasanuddin nolak eta aturan. Dina tahun 1660, VOC nyerang Makassar, tetapi teu berhasil naklukkan Kasultanan Goa. Tahun 1667, VOC nyerang deui Makassar. Perang lumangsung di mana-mana hingga Kasultanan Goa putus asa jeung beki melemah. Kusabab eta, Sultan Hasanuddin terpaksa nanda tanganan perjanjian Bungaya dina 18 November 1667 di Bungaya. Tapi Goa ngarasa dirugikan. Akhirna perang pecah deui tahun 1668. VOC sukses ngarebut benteng terkuat Goa, nyaeta Benteng Gombaupuh dina 24 Juni 1668. Hasanuddin pupus tanggal 12 Juni 1670 kusebab penyakit ari-ari.